Muaya nu sesakeun ku aing. Heeh. Batara guru kabur mah teu bebeja ka bapak aing. Pasti. Bapak Semar merokana aing rek sieun meureun. Eta hiji-hijina jelema nu bakal ngahalangan ka aing geura ieu. Bakal ngagokan bapak aing jadu pusing aing. Heeh, tara ngalongok ka aing gablek bapak de. Nya eta lucu lah. Tara ngurus. Suleos. Gablek bapak de. Tara barang beres. Eueuh dicara bapak aing kudu cabut teh jawana ku aing. Ngan moal ku aing nyebutna. Wah. Katempo teuing lamun aing nyebut nyawa ka dedemesna aing. Aing rek ngapewarakeun ka sakabeh raja-raja di satatar Madya Desa. Nyaeta seolah-olah disaemarakeun saha anu bisa maehan bapak aing Semar bakal dikawinkeun jeung widadari 2 siki. Wah, langsung 2 siki. Di sawarga bakal diteuneun sabulan ku aing dijamu. Hei, siluman dewa ngimpi. Kadeu aja. Ngadak-ngadak ieu sawarga jadi beureum kayanana. Nawiskeun yen ieu kabiadaban jeung kasarakahan parantos muncul di sawarga. Itu ujaring carita. Atuh ieu siluman pembawa mimpi buruk. Nyata kang ngadugikeun sayembara nyati pati Yamadipati anu kiwari parantos ngegegeh di sawarga Maniloka datan nerat ngademan datan nerat ngademan newuh mangkulingan rana siluman dewa ngimpi buruk. Aya naon Maharaja? Nah datang saja di keung aing teh. Siapa kitu aya datang teh mau batur mau anjing. Aya naon salira ngagingsir kaula. Kieu siluman pembawa mimpi buruk. Aya naon? Kaula rek nugaskeun anjeun nyata pikeun nyebarkeun sayembara ka raja-raja di satatar Madya Desa. Apa? Nyebarkeun mimpi buruk kasadayana raja-raja di satatar Madya Desa. Bener. Naon tugasna? Nah, daing mah teu mawa toke. Anu ngiring rupina eta. Aya nu ngiring rupina makula. Teu loba didengean atuh. Tugasna nyaeta saha-saha anu bisa mawa bangke Semar ka sawarga. Bakal diberi hadiah di sawarga 2 minggu bakal dikawinkeun jeung widadari 2 siki. Iraha aing ngomongna. Oh, jasa pangapunten. Punten. Tugasna nyaeta pikeun nyebarkeun kana impian. Bener. Saha-saha anu bisa maehan Semar Badranaya dicana ka sawarga Maniloka bakal menang hadiah ti para dewa. Bener. Loba teuing haseupna goblok.
batuk lain aing tapi dalang setan. Nya punten abdi nu lepan. Emangna aing teh reungit dipuput. Ya sok lanjut. Ngarti? Ngartos kaula. Sakitu ayeuna geura sebarkeun ka raja-raja sae mangga. Permios kaula. Bra. Naon deui pake jeung dirane. Saha nu ngaroko di luhur. Kade goblok. Mantekeun kulan. Maksud eta teh supaya keung. Supaya estetik Dramatisir lain anu udud. carekan sakedap sakali. Siluman naon. Sok balikan deui. Tapi keur kaula mangaganggu. Rewas kaula sugan taya kadurukan. Punten jileungeun abdi hese usik. Hajig sae. Sok mali hasilpan. Nanging panginten di jalan teu seueur anu dagang. Anda teh siluman rek jangan bari oke. Aya jajan di mana setetu. Yang ngopi pahit. Saya ngopi siluman ge. Di mana goblok aya siluman minta bekal si teh. Rek meulin. Tenang minta bekal maka Pak Haji Gana we tinya. Ya beres eta. Jeung ka Mang Adi ti Sunia. Ah, emmu. Ti mah di sunya bagus. Ayang ti salira. Yang duit dewa. Sabarang njem duitna sanes artos. Naon? Puisi. Wani we keturunan hebat. Dan goblok ini salira sah. Sae mah. Permios, bra. Asupan deui atuh. Hasupannya sok tuh dihasupan. Oh. Cing salamet. Ulan. Si goreng arep kanan balik deui. Cing salamet. Oh sugan terek mer. Ngarep-ngarep. Aing ada dalila ngarep-ngarep we sede. Punten ieu leungeun nilep deui. Hatur nuhun. Sawangsuna. Ka aing rek nanya penasaran ka sia. Ai maneh baheula kungsi hirup. Nya leres atupan kaula teh teh marakaya. Fungsi eta. Ai baheula maneh jelema tukang naon? Kaula teh kapungkur mah ieu teh jalma biasa. Ari paeh maneh kunaon? Ngagantung maneh. Allah. Naha gara-gara selohot. Iya korban selot. Tuh, cing aing korban surat negara dieu. Mana kayangan eta. Permios, bra. Hiji korban selot. Kadua diputuskeun diserahkeun ku pamajikan. Talakna ge dibeuli ku kaula. Kumaha maneh permios, bra. Amit mundur, amit mundur. Hasep deui. Siluman goblok. Siluman teh kitu eta mah. Gah, aing pasti ieu Bapak aing Bapak Semar bakal ngahalangan tapi supaya ketika tingali di titah ku aing kabeh raja-raja di satatar Madya Desa cenah maehan Bapak aing Bapak Semar. Aing nu bakal jadi raja di sawarga. Hei, dulur-dulur aing. Kadia pasti dewa bakal ngepung ka aing bantuan aing. Mangga. Cuma kapihatur Gusti diterima aya naon
wayahna siapkeun disaluareun ieu karaton balik marjukona naon teh Gusti wayahna panghadangkeun para dewa-dewa nu bakal ngahalangan kana pamaksudan aing eta dewa lobana 4.444 uluh diseueur-seueur ya nya carua jeung murid SD maksudna wayahna eta dewa lamun ngahadang babat ku maneh Gusti apan dewa magararaga sararakti gedak kumaha maneh rek dibere ilmu ku aing supaya gagah maneh ngalawihan ti para dewa oke itu Gusti bener segera tarima ilmu ti aing aja Aisyah naon deui ka dieu apaan aya hasil Tekau payah haseup. abdi mah teu kaupaya haseup data Sakarasana teh lain goblok aing mere ilmu oh lepat abdi haling-haling sae mangga punten abdi. astagfirullahaladzim naon banyak juring istighfar sih teh ieu teh jelema atanapi alpukat dicentang sia ku aing bener-bener teuing oh maaf permios ari tugas abdi teh naon hilap deui Allahu akbar Itu tadi naon wae. tugas maneh teh nyaeta nyebarkeun impian ka para raja oh sumuhun punten tika pungkur keur hirup keneh abdi mah pohoan karena hutang ge poho ini sae mangga permios alpuket mangga asep deui atuh tah kitu deuleu wayahna para dewa hadang kemudian sae mangga ayo kaula rek nyiapkeun sakarupana sangkan aing anu bakal jadi raja di sawarga mane lu kasae ini aing rek ngumpulkeun sedanten ulah dia pala tamtama hei para dendawa kumpul di saruareun karaton balik marjukona denawa kiwari parantos nyariung di saluareun karaton balik marjukuna nyaeta ngantos serangan para dewa anu yakin bakal ngagagalkeun pamaksudanana ieu Madipati anu palai jadi raja Triloka para denawa kumpul para denawa sadaya kumpul
benang di hura sawah teu benang di pika memen. Jangan ke sama mangabang terus Gusti mau tapi kalian kabingahan Gusti ya. Nah, sia teh meni rusuh ngomong teh semohon Gusti abdi marusuh wae. Nya sareng pun bojo ge tadalami. Tadalami naon papenak maksud teh kitu ulah ka mana wae bucanana. Kitu sasaran sorangan. Nya Rusuh wae lain maneh nepi ka jiga nu bunga ngangkieu bunga semohon Gusti. Abdi teh ana teh nuju bingah kaya papada bingah ka giri-giri Gusti. Bingah naon maneh pokona mah jami anu pangbungah-bungahna abdi. paling bahagia. Naon Persib menang deui atuh. Paingan. Alah beuki dingin-dingin. Tiris di puncak. Aduh Gusti abdi mah kamari nonton Persib atuh kejang. Wah, Lain kejang tegang beureung. tegang. Tak eta Gusti tegang. Tegang. Gempeur atuh kamari mah. Pirang-pirang. Gempeur kumaha gempeur abdi mah tegang. Oh kau lagi apa 32 teh sumohon? Reka susul. Sanes eta. Naon? Abdi nonton anu nagih gempeur atuh. Eta ucrakeun celok wae siapa. Eta tegang. Aya leasing datang Gusti. Kudep kolektor tegang. Nya abdi mah kudu ka kumaha ku Persib atuh abdi ge baju biru ye. Toh eta Baju biru tak ieu biru tuh. kupluk gitu. Abdi mah kupluk biru tuh Gusti itu. Nya tinggal di bibi beureum. Tenan naon ari resep ka Persib mah. Oh semohon kedah resep atuh. Kedah resep ka Persib atuh. Bagi Persib di dadaku. Aya nu ngagolkeun kamari Persib saha ci? Tilu teh saha tah? Tilu teh saha wae. Gol mimiti. Gusti mah duh. Anu kahiji. Ngetes. Nya Saha. Aku pikirnya dalam keadaan apa? Aduh. Cik, anu kahiji saha tah? Cik nu kahiji saha nu ngasupkeun. Gusti abdi mah ka Persib bendera ge dicacanak. Bendera tah. Bendera Persib. Aduh Gusti itu bendera Persib. Oh Persibku. Persib Bandungku. Ku cinta kepadamu. MBG. Aing apa mana bendera? Oh, di mana bendera Gusti tuh, bendera tuh. Bener. Gusti lain. Nu ditanyakeun teh nu mimiti ngasupkeun ka Persib ja. Kalau mengalihkan perhatian. Lain bendera lain. Berek lu. Abdi mah bendera di mana kecanak wae Gusti. Abdi mah pangpayuna nonton lagi. Oh panghareupna sumohon. Jadi apa nu ngasupkeun? Apa atuh mah yen teu? Jersey ge abdi mah salomari. Wah, Jersey Persib. Lomari naon? Lomari dingin. Lomari es. Kulkas. kulkas. Heuh, aing mah eta nu ngasupkeun saha? Gusti mangetes sing cacing. Cik. Heuh aing nanyakeun saha? Diberek lu atuh. Dibere we ku aing kluna. Aing klu teh naon? Kisi-kisi. Kisi-kisi. Kisi naon? Aduh. Lain sisi, lain sisi kisi-kisi dibere tanda. Oh. Ciri. Oh, kisi-kisi kuang-kuang, kini-kini aji gitu mah. Anu ngasupkeun mimiti teh nyaeta ngaranna mimitina er tungtungna en. Sok. Narameheun. Bener eta ge. Nya bener aya teh mimitina er tungtungna en narameheun ngalain eta. Jeung en. Ongkos teh cinta ka Persib. Cumohon Gusti. Apa nu kahiji ngasupkeun saha? Nya apa tuh? Menya bendera aja tah. Aji lain urusan bendera. Urusan anak ngaran anu ngasupkeun saha? Ulah ngarakeun piking teh. Ulah ngarakeun piking teh.
Mimitina are tungtungnaan Lopez tungtungnaan Lopez mah Tentungna sakit. rumah makan Alah eta Jauh-jauh. kepikiran jadinya eta yang mimitina nu ngasupkeun teh si Ramon tak eta Ramon Tengki gitu. si Ramon Gusti atuh ai Ramon teh urang mana urang tanya we urang mana anjing goblok citu juga teh kitu da abdi mah beja wungkul Gusti Ya sih ieu mah. nah teh buka TV Tapi mah nya terusan we. apaan ayat meureun dina TikTok mun HP kitu gaduh abdi teh ngan cinta we ka Persib Gusti abdi mah Ya ngadukung. nya abdi mah ngadukung ge ka Persib da taralajo Gusti abdi mah Khawatir. pangmesirkeun TV Kadinya arahna mah kadinya. ke ku kaula meuli TV khusus ke Persib bungkul jadi hurungna teh lamun Persib main we eta TV kakala hurung coba bedo we Gusti nya abdi mah ka tetangga we nonton Gitu nonton. tong sedih kitu atuh ante sedih Gusti abdi mah nya ngarumasakeun jelema miskin abdi mah nya Tadi cinta mah cinta. ai cinta mah cinta abdi teh ka Persib teh sugana nu nyumbang pemain Persib ka abdi Aduh. nyumbang naon mun nyumbang TV itu abdi teh hayang TV Gusti cita-cita teh orok dugi kaina teh pernah abdi lanjut TV Dedeh teh hayang nyaho rupa. dedeh teuing nuhun abdi teh hayang nyaho remote di kieuna ai maneh can apa remote teh acan Gusti dodoh teuing cimuhun aya beja we remote teh dipencet itu nuturkeun nya nya jeung hayang nempo antena abdi teh Gusti kumaha we kumaha Talung tik jatining diri ulah puntit ka nyeri. Jangan akan cuma bangga-bangga Gusti Kulan. Moga akan tapi kalayan kabingahan boleh. Mas kita ngomong teh diterima diuk-duk mangga Gusti. Gini kaya mana? Goblok anjing. Aduh eta irung jedan. Anjing goblok. Lucu gitu ya. Eta teh liang irung liang hong. Tongahena ke batur teh woi. Allahu Akbar hajing dina irung aya kalajengking. Biraku. Lain kalajengking bulu irung. Allahu Akbar ya. Aing paingan aing deket jeung sia eungap. Nah, oksigen aing kesedot ku sia. Aduh, Allahu Akbar. Inungna beureukeun nyiram hayang letak hong beureuh. Di kieu ye. Aing rek nanya ka maneh tapi maneh tong ngamek. Naon? Tapi tong ngamek. Heuh naon? Tuh. Ari maneh lamun ngorong ku naon? Da ku curug mah logor anjing. Aing lamun ngorong heeh ku singkup. Puas anjing. Puas. Bener teuing teh. Ya teh urang teh naon Gusti wayahna. Dina waktu ayeuna siapkeun parendawa sabab urang diriung ku para dewa 4444. Tenang Gusti. Lamun dunungan urang jadi raja dewa, urang bakal jadi dewa kabeh. Alah abdi hayang jadi dewa bola Gusti. Dewa bola. Atanepi abdi mah hayang jadi dewa Zeus. Nah, pokoknya babaturan ku abdi bakal dibentar kabeh. Supaya marareunang. Goblok siapa? Abdi mah apa menjadi dewa yang dewa angin. Pantes dina irung anjing. Sisi sabadara kapirarai siang
sangkan ulah kaedana Haji Dede HKF tenda gumelar di pawanangan kedah ngajadi pantrangan Ibu Hajah Maya kalih Pak Haji Herman Sate Maranggi kedah ngajadi pantrangan Pasukarya Majalengka aya ulah nyieun kaunan sabab teu Widi Pangeran geningan sabar aya Pak Haji Ohan Widi Pangeran Cai kopi kita kopi ngupat si muat ka batur Pak Haji Kodar Cicadas Karawang kalakuan anu teu jujur samemeh ngupat mitutur pekriksa badan sakujur pekriksa mah Anandar Mamang Bandung pekriksa badan sakujur tekadan anu mulia tang tuloba gogodan Bapak Yakob Ahmadi Walahar tang tuloba gogodan Ari Tapinia Ari kedah kebat gogodan geningan daulah hebat Mun urang manggung Majalengka gitu kagok ya lekena bari ngaraya tigenan dengan karya tigenan dengan karya Anandar Mamang Pacuan ulah rekara mun maksud pinang gigagal mun maksud Bapak Haji Devi Collection aya pinang gigagal urang sangakeun kang kapangertana Bapak Kades kapayun lah tembong ke lampah nu sae mana Bapak Kades Bapak Dadang Sukmana contohkeun materi ti hate Pak Kades Ibu Kades Ayo, Ayo sama ulah komare nyidu ka langit geninganan Padadan Sukmana Padeni Suharjono kapayun bayar laguana Dae kamatak donaka pakaur perencanaan pakaur keuangan pakaur umum anu mana Oyong tepang sareng kasih kesehatan kasih pemerintahan kasih pelayanan kadua Cilimus anu bager anu mana eta disarang atur nuhun Nuhun awalet awalet anu bager anu nyaah disarangan kadus Sukamukti kadus Cilamdeh kadus Pasir Wangi kadus Regamaya kadus Sedatanit Bapak Camat Banjaran bayar laguna Ibu Hajah Maya Sate Maranggian bager Bapak Kapolsek Banjaran Ketua DPRD Kabupaten Majalengka Bapak Dewan DPRD Kabupaten Majalengka disarangan Bapak Ojon Bapak Adesipa Bapak Rama Ibu Ica Ibu Ros Ibu Pika Bapak Raul Bapak Guru Wawan Bapak Haji Usuk Bapak Yono anu mana eta disarangan
pasihan jalan Kagening pasihan jalan. anu mana Pak Didi Supriyadi Bunda Tita Bapak Yayang Ahong Ayah Didin anu bager Bapak Nono Darasono Bapak Nana Hernadi Bapak Haji Johan Riswandi Bapak Kiai Toto Bapak Kiai Didi Bapak Ustadz Tata anu mana disarengan Ustadz Lili Abah Aeng Bapak Direjo Bapak Ocon Bapak Kunteng anu bager Bapak Cucun Bapak Mimi Mahaji anu bager Bapak Ading anu mana Bapak Kasangakeun Kus kapantu Bapak aja Herani Cileunyi. Bapak Ojak Bapak Rojak Bapak Yunasin deketan Junga-jungkan derajat seni Bang Asgun Cikidang Anji Mua Majalengka anu bageran juk-jukan derajat seni ku jalan hati murni Pak Haji Omages bes ku jalan mah hati murni Pak Haji HDD Dede HKP Tenda Bapak Wakil Unari Bos Uje Gemoy Bapak Haji Odon Pak Haji Sutisna Panambangan Anji Mua Atur nuhun kasadayana Bos Haji Saprol anu bager Pak Sutisna Panambangan anu nyaan Kumadi sadana heulang Pak Wakil Unari anu bager gelik-gelik Pak Haji Gangga Dinawi Mang Ade Sunia anu bager Bapak Haji Depi Collection anu nyaan nyanggakeun kasadaya mah kasugriani pamiarasa ingkang samyang ngalakas satengahing sawarga maniloka rap tukang nyarap duging detiak ingkang samyang ngalakas satengahing sawarga maniloka atur sewu nuhun laksa ketika bingahan gadulur-dulur anu geus unuk baraya nu geus datang pamili anu geus sumping nyaosan kana pangulemna kaula dina poe ieu bagea dulur-dulur tapi noda maji sima abdi nyangakeun sima pangabah getos kahonyok panjenengan pamimpin di sima abdi mugi katampi kalian kabingakan nya juragannya samah di sima abdi kasangakeun mugi katampi kalian kabingakan daku salira diterima dulur hatur nuhun kiai maneh teh ngaran saha nami abdi nya Citro Mang si Cep Dedi. oh Citro semohon nya
Ari teh bade naon Gusti? Kieu. Aya tugas 2 urang teh teh. Tugasna naon? Nu kahiji ngahadang dewa nu bakal ngahalangan kana pamaksudan dunungan aing. Rek jadi raja di sawarga. Nu pinu kadua, ieu nu leuwih penting ieu. Naon teh? Nyaeta urang init ka marsapada urang init ka alam dunya. Bade naon? Nyaeta urang maehan jelema ngaranna Semar Badranaya. Maehan jelema ngaranna Semar, bener iya, beres Gusti. Semar teh saha? Teuing kalau kita apa? Nu penting eta Semar kudu paeh dina leungeun urang. Sabab eta salah sahiji jalma anu bakal ngagagalkeun kana pamaksudan durungan kaula nu bakal jadi raja di sawarga Maniloka. Saya mangga Gusti, da tingali para dewa geus marencrong ti luhur tempo. Saya Gusti wayahna ku anjeun atawa tingalikeun kaula nu bakal ngababad para dewa sangat juata perlu manten Pairubaya. Saya mangga haling ku aing babad kabeh. Ayo. Padahal mah para dewa bikin ka abdi Gusti disedot wirung. Dipakum ku abdi. Sapu bersih ku Mang Mot mah. Oh jadi ngaran mana teh? Mot bin Uas. Gali oh Permios gitu. Para dewa ulah lajak lejek jika kitu hayangnya hoyet beakeun aing hayang pangarti para dewa sangat juata perlu manten Pairubaya. Wayahna teh kepung wakul bae ngatelak. Dewa Indra pamimpina para dewa komandan para dewa datan nerata ngademan datan nerata ngademan ewuh manggule ngandrana gening dunungman maneh terek makar ka sawarga Maniloka. Saha-saha anu ngabelaan nya mah dipati bakal disangkalak ku kaula. Endeuh wani-wani ka aing dicentang siga teh ku aing. Urang ajar sia. Rek ini teh sawarga syukur teh init mereka bakal digebruskeun ka kawasan dari muka. Naon? Digebruskeun kana kawasan di muka. Kawasan di muka ku aing dibedahkeun. Diganti ku cai biasa dipelakan mujair ku aing. Goblok sia, goblok sia. Nyaho bener anjeun tega na, aku ulah tega. Pati tega dipasakakeun diksa kula baraja. Diksa pangusap, sakula pawangan. Raja larap nem panem jiwa perloka anak menak tungkar anak menak. Acim ulah titegana. Sadatang. Ayo. Maju.
nuju para dewa jeung aing. Dar bangsat. Sangka sarebuk sabarang nyamuk keternawa hutang pati berapati hutang wirang tipe wirang salajin anjing lalaki langit langan jagat geraima mulur sasi ko ngecat satu jang biasa di putaran ko yang basat rasakan pembalasan daik modar
milih daging aing nu ipis tulang aing ulang motor. Para dewa sakabeh, ayo aing kabung. Ajar syah maneh aing dewa Brahma saking tuk sina geuning aing dewa sana diduruk ku aing goblok enteng dewa sana mah ku aing mawa belanwir we ngaduruk aing seberot ku belanwir urang ajar modal siap Iwasnya eta dewa sana bika tiis kieu palingnya dewa kulkas ya mah kurang aja what iya tiku maha wawahan. siap disiku ya udang isi wabun macem-macem ka aing di leuah aing bakal jadi dewa di dieu ningali oget benera ningali ningali hingkang samya pada ngalaga iya ingkang ngalaga ingkang samya ngalaga Lusilan paingan kiri gunung lusi cacing paingan tesangka serbuk sebarang nyamu lain bantrak-bantrakeun eta denawa urang ajar si aing dewa angin dewa bayu aing disapu ku angin barat taliwawang kabeh pada nawa ku aing rasakeun lajeng ieu dewa bayu dewa angin kunyam-kunyem lamena mapatkeun jampe lan pamakena nyata ngaluarkeun angin barat taliwawang tina pananganana atuh ngadak-adak angin barat taliwawang tuminak ka ieu para denawa kitu jaring carita tarik-tarikna angin seah kadanguna tangka kai anu sakitu garade cing garok-dok kakenan ku angin kinandak kumamrat madu kieu malaras sinandak kumamrat madu kieu malaras ngawat teka jikang linawi solentang damar kaanginan lir malam tumeraping api sajudihing mesnak kecaping nyata ngadak-adak keluar angin barat taliwawang tina panangan ibat terbayu woi angin nyor kaya dan
para dewa berat kawang-awang nyata nuju kaya denawa anu kiwari nuju ngabedega di satengah sawarga manit loka berjuang di medan perang. anjir make jurus angin dulu kebeneran aing mawa tolak angin jeung duit receh dikerok sia ku aing sok mawa ganapura aing ye nepi ka mana sia ieu angin atuh anu sakitu nyeorna bari nemrag ieu denawa nanging ngadak-ngadak ditunyuk ku ieu denawa eureun ieu angin anjir aing edan kasaktian dulu moal aya dewa nu bakal mampu ka aing dulu dunungan aing jadi raja sawarga aing bakal jadi raja dunya aing iya walu tu dewa burat anjir itu dewa notok-notokeun maneh Birat itu pula. walau itu dewa nu meureupeuan aya ka aing anjir nu mawa gantungan wa aya dewa teh tuh Anu makiwan Dewa butuh. kurang ajar para denawa bereskeun para dewa ayo urang init kamar sapada tugas nu utama nyata maehan Semar Badranaya init kabeh ai Semar teh ayana di Amarta di Amarta teh aya jelema jarara gowungkul Hari gitu aya Gatot Kaca aya Bima teh anjing geus boga kasaktian kieu mah aing moal keung enteng geus boga kasaktian kieu mah kuang dibabat kabeh Pandawa